A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Humazati ari surah Al-Humazah. Makiyatun eta anu bangsa Mekah aw madaniyatun atanapi bangsa Madinah. Wahya sareng ari itu suratul Humazah tis'u ayatin eta salapan pirang-pirang ayat. Wailun ari kacilakaan. Kalimatu adzabin ari ieu wailun eta kalimat adab. Awadin atanapi hiji jurang fi jahannama nu tetep itu wad aya di neraka jahanam. Likulli humazatin eta tetep pikeun saban-saban jalma anu loba gibah. Lumazatin anu loba mencela. Ay kathir hamji tegesna anu loba gibah, walamzi jeung anu loba mencela. Ail gibati tegesna gibah ngobrolkeun batur. Nuzilat diturunkeun itu surat Humazah fiman dina tingkahna jalma kana geus kabuktosan itu man yagtabu eta sok ngobrolkeun itu man annabiya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal mukminina jeung ka jalma-jalma anu ariman ka Umayyah bin Khalafin sapertikeun Umayyah bin Khalaf wal Walid bin Mughirati jeung sapertikeun Walid bin Mughirah wa ghairihima jeung salianti itu Umayyah bin Khalaf jeung Walid bin Mughirah. Alladzi anu jama'a ngumpulkeun itu alladzi bitakhfifi kalawan dibaca enteng teu ngangge tasdid dibaca jama'a wa tasydidi sareng dibaca banget ditasdidan jama'a malan kana harta wa adada jeung ngitung itu alladzi hu kana itu mal. Ahso tegesna ngumpulkeun itu alladzi hu kana itu mal wa ja'ala jeung ngajadikeun itu alladzi hu kana itu mal iddatan kalawan bilangan lihawaditsid dahri pikeun pirang-pirang anu bakal datang tina waktu atawa pikeun waktu nu bakal datang artina pikeun masa depan. Ya sabu nyangka itu alladzi lijahlihi karena bodona itu alladzi anna malahu kana sanyana hartana itu alladzi akhlada eta bakal ngaabadikeun itu malhu ka itu alladzi ja'ala tegasna ngajadikeun itu alladzi hu kana itu mal khalidan kana anu ngabadikeun layamutu anu moal paeh itu mal kala henteu kitu rodun ari ieu eta panyegah layum badanna yakin bakal dipikeun sanya-nyana itu alladzi jawabu kosamin ari ieu eta jawab kosam mahdzufin anu dibuang ay layut rohanna tegesna yakin bakal dipikeun sanya-nyana itu alladzi fil hutomati di hutomah. Naon cenah ari hutomah teh allati anu tahtumu bakal ngahancurkeun itu allati kullama kana saban-saban perkara ulkia dialungkeun itu ma fiha dina itu allati. Wama jeung ari naon adro eta merenya ho itu maka kaanjeun lama tegesna merenya ho itu maka kaanjeun mal hutomatu kana pertanyaan mal hutomah ma eta naon al hutomatu ari hutomah narullahi ari hutomah eta seuneu ciptaan Allah al muqaddatu anu dihurungkeun al musa'aratu tegesna anu dihurungkeun allati anu tatoliu nyaangan itu allati tasruku tegesna nyaangan itu allati alal afidati kana pirang-pirang hate al kulubi tegesna pirang-pirang jantung fatah ruku tuluy ngaduruk itu allati eusina allati tenarullah atau al hutomah ha kana itu afidah atanapi kana kulub mun irtibatna kana sarah mah wa alamuha jeung ari kanyerina itu allati
Al-hutomah teh asadu eta nu leuwih banget min alami goiriha tibatan nyeri na seuneu salianti itu alati salianti hutomah lilutfiha karena lembutna itu narullah atawa alati atawa hutomah. Innaha sayatosna itu alati al-hutomah teh alaihim ka itu kulli humazah lumazah. Jadi ieu teh kembali teh kana kulli humazah. Mungkin dijelaskeun dina sarana. Jumia dijamakeun naon ad-domiru domirna. Jadi henteu alaihi tapi alaihim. Sedangkan di dituna kan ieu teh kembali teh kana kul. Naon pangna kitu riayatan karena ngaraksa limana kulli kana maknana lafad kulli sebab kulli kan maknana jama. Muqsodatun eta anu dikunci bil hamzi kalawan dibaca hamzah dibaca muqsodah wabil wawi jeung kalawan dibaca waw dibaca musodah. Badala ngaduruk Allahu kaitu kulli humazah mutikotan barina anu tertutup fi amadin dina tihang bidomil harfaini kalawan didomahkeun dua harap dibaca fi umudin wa bi fathihima sareng kalawan dipatahkeun itu harfain dibaca fi amadin mumaddadatin anu dibentangkeun itu umud sifatun ari ieu mumaddah eta jadi sifat lima kana kalimah qablahu tetep itu ma samemeh itu mumaddah. Jadi sifat tina umud atau amad. Fatakunu mangka bakal bukti naon annaru seuneuna dakhilal amadi eta aya di jero tihang. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam.